Ma'asyiral hadirin wa khususan pamirsa sahibul wilayah keluarga almarhum biasa nasuki di majlis oke sareng para pendukung sadayana yang sebagai natos almarhum komunitaskeun kepala putra para sepuh sadayana para kiai para tuan-tuan guru alhamdulillah udang sarena biasa ngariung tina riungan anu mulia maksa jeung tujuan sebatkeun para pemuda sok ngayakeun pangaosan dina ieu wengi bari ieu gayakeun pangaosan sebatkeun haul tepung gelangna dina peringatan pangaosan mungkin para pemuda dorong kepada sepuh oge para duana sadayana oge meureun kalaksan ketika 3 Muharram Jumat, Sabtu, Minggu 3 Muharram hijrah daripada Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kurang kempal sadayana dina nyeriungan. Mudah-mudahan insya Allah wasilah dipanjang yuswa ibadah ka Allah. Amin. Dihampura sadayana berdosa. Amin. Putra ngajarikeun saleh jeung salihah. Amin. Husnul Khatimah. Amin. Sapahan Kangjeng Nabi Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Rasakeun bingah sim ibadah syukur ka nikmat Allah. Kasepuhan diri nasak biasa ka itu kan jaya pengerasa api pengerasa kang jaya kasepuhan sana alhamdulillah terus dibacakeun meureunna oge marhaba asraful manaqib pangmulia-muliaan manaqib riwayat menceritakan hidup kami rek azab rek debah sibduror sarwa anak manapun yang dibaca tidak lepas menceritakan riwayat hidup Nabi oge mendidayakeun manaqib dan Syekh Abdul Qadir Jilani sebagai cucu Rasulullah SAW meskipun adalah habaib wali kutub sadunia yang terkenal Syekh Ahmad Difani, Syekh Ahmad Badawi, Abi Hasan Salili, dan Syekh Qadir Jilani Kudisasiru kita orang tawasul kemantena pada juriah Nabi mudah-mudahan masih kesempatan menjadi nadatan pahala jeung ganjaranana khususna jadi iwal-iwal dikhususkan pengarsa almarhum sing ibadah kepungkur lungsur kan di tahun 85 oke bikin ke tahun 87 orang bisa lama sepuh kesan ma'anom di kalerna di diana alhamdulillah mudah-mudahan pahlana sing dungikeun khususna kalau waktu berkhususna ditambi-tambi rahmat Allah amin lamun aya dina pilar Allah sing dia ngaten pilarana khususna umumna keluarga orang saleh almarhum sing ditambi-tambi rahmat Allah amin ya rabbal alamin yang dikatakan almarhum berarti tidak berhenti tidak luput meureun ditambi-tambi rahmat tak sebatin almarhum dina lapan rahimah dadi meureunna marhum si maqul anu dirahmati Allah mantap di ulama kom aya kawanan teu aya komo aya oge kedah ditutupan carioskeun kana kasayaan disebutkeun almarhum anu dirah urang hayang dirahmat berarti udah mau minta almarhum ngancam mau nang lamun disebutkeun almarhum urang jadi rada ngamuk almarhum namanya dongkap padahal almarhum teh dirahmat mah kesa apa kan kita adabna ulama kan mau teh almarhum anu dirahmat nah sebabna sudah disebutkeun kawanan kaum teh aya mesti aya ge seriusin ka saya terus deh almarhum da urang lamun teh dirahmat mah biasa calu si rahmat kau ngalau disebutkeun almarhum masangna kana maot lah sadayana da urang almarhum mudah-mudahan almarhum si penyanyi suami calon mudah-mudahan oke syukur karena nikmat Allah satu acan si beliau ngalaksanakeun disambung nyambung ka putra rombongan para pemuda dongkap ke Simri pada sekali itu saya acara pengawasan sekodarna insok dipimpin budak ngora oke yang serang putra cina duaan IBD disilahkan deh putra teh ngoles mual rasanya itu bapak cina ayo itu tidaknya kalau nyangkan keluaran 10 menit mana ya itu saya ongkon alhamdulillah nyambung sekodarna insya syukur karena nikmat Allah memberikan kewarasan sehat badan sempurna akal alhamdulillah. Firman Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid.
Lamun dikirakan orang syukur karena nikmat ya Allah, ditambah-tambah nikmat. Bentuk hal apapun kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita tidak bisa terhitung. Muat biasa kaitan nikmat ya Allah terus turunkan ke orang. Tong ngitang-ngitang nikmat ya Allah ka urang, urang etang ti urang ka Allah terus kumaha robasi ka urang sadaya. Sadacan muji syukur ka nikmat rahmat yang sareng kana nabi teh para ulama para sahabat. Muji syukur nikmat Allah. Firman Allah wa in ta'uddu nikmatallahi la tusuha. Lamun urang ngitung-ngitung nikmat ya Allah, la tusuha muat biasa ka itu. Moal sallallahu. Nikmatan saja urang, nikmat cepil urang, nikmat pangamu urang, nikmat penangan urang. Mata kurang jangan banyak mengeluh kekurangan hal apapun yang padahal mata kurang oleh syukuran. Laras ya, mata syukur ulama an-nikmatu majhulatun, nikmat dari perkara sama. Tidak melibat di mana geus teu aya namanya kanyahoan. Aya guru, urang kirang lengap depong ka guru, setelah meninggal guru namanya kanyahoan. Ilmu masih kena seueur anu ngawurug, urang terlena terhadap ilmu setelah meninggal teu aya ilmu namanya sehat badan urang teu emut, soca urang tiasa ningali teu emut, terus surem soca urang namanya emut kana kanikmatan. Keur aya orang tua, urang mengenal orang tua, seueur teu ngawaro, setelah meninggal orang tua baru kanyahoan deui kieu geus bapa mah. Ngeuring ieu geus kolot. Urang keur gaduh artos rada seueur, teu emut, setelah tos seueur, artos anu seueur lamun jadilah ka masjid meunah kenikmatan. Insyaallah, mudah-mudahan senantiasa syukur nikmat Allah, amin. Allah satu ayat lagi, ma yaf'alullahu bi'adabikum in syakartum wa amantum. Ma yaf'alu makna napi. Jadi ringkasnya ya surah, moal nurunkeun Allah, moal midamel Allah, moal ngresakeun Allah, moal itu semua moal we. Mustahil Allah bohong. Makhluk ngabohong geus teu meunang, komo Allah ngabohong gadatna. Tak sifat 20 ka Allah. Lain namahan Allah eta mah sifat. Allah mah marobah. Bentak seur anu ngaharamkeun, anu ngamusyrikeun ngaji sifat 20. Musyrik namahan Allah, itu bukan namahan Allah, sifat supaya tamak kenal ka Allah. Beda sifat jeung zatna. Dalapan Allah mendibuat alifna tetap lillahi ma bis samawati. Dibuat lamna lahu ma bis samawati. Dibuat lamna sana hu wallahu ahad marobah ka Allah. Eta mah Allah wujud hatina ya Allah mustahil teu aya. Kidang teu Allah mustahil heulan. Bako langgang Allah mustahil rusak. Eta mah lain namahan Allah sifat. Cek saha musyrik. Ngaji sifat 20 musyrik lain namahan Allah eta mah sifat. Kos urang bade ka mana kan? Bade ka Abimar. Kenal teu sareng Mang Jayed. Mang Jayed mana di dia aya dua Mang Jayed. Sifatan eta mah. Dua ieu Mang Jayed mana? Eta cenah Mang Jayed anu kopiahna malah. Oh nya tuh, kenal kan? Pantenamahan Mang Jayed eta sifat kopiah malang. Tapi Mang Jayed itu ge dua anak malang kopiahnya. Sifat sarua ta. Mang Jayed anu beuki udun ieu mah, oh eta kenal. Mana? Dua sifatna supaya tambah kenal kana sifat Mang Jayed. Oh pada eta dibeuki dua anak udunna. Waduh sifatna deui. Ieu Mang Jayed anu ngaling ya dirupna. Oh, ini menjadi eta tuh. Sifat wujud. Kidam mukhalafatul hawadis. Bako eta mah lain namahan Allah, sifat Allah. Mustahil bohong. Tak ma yaf'alu muanurkeun Allah, muangresakeun Allah, muanyiksa Allah. Kapan duduk dunia di mana ada pun kamu berilmu bertakwa. Mual ti menang ingkar. Ngan dengan catatan in syakartum wa amantum, dengan catatan syukur karena nikmat Allah jeung iman ka Allah Subhanahu wa taala. Mustahil Allah bohong. Mual. Kata Allah mayak alu mual. Maka gua makna haji ayat, iya ayat dicatatkeun Imam Nawawi pangkat beliau menjadi. Beliau tidak sembarangan tetap mau tafsir. Ada aturan mainnya guys. Gimana sembarangan? Ada guys. Nafsiran Quran. Gimana sagawaya Quran? Imam Nawawi pangkat berdaya tetap nana kemalaman tafsir. Dari mana? Ini Muhammad Dhamma. Muhanurun ke Allah. Kok kunaon sama Allah muhanurun ke? Kok banyak ini musibah?
tahun 2004 juga abdi angkat Mekah di Aceh ke tsunami. Pangandaran Gunung Merapi di Jogja Kabupaten Porong situ Gintung jebol ngayakeun ratusan nyawa. Geus gempa bumi badai teh angin 2 tahun yang lalu. Tatana Kabupaten Kurang Cianjur gempa. Ambles. Seueur rusak seueur. Musibah. Kata Allah mah kok ngan banyak. Oh, mungkinlah di eta daerah loba teu syukur kan nikmat Allah ting-ting iman Allah subhanahu wa taala. Peringatan jauh, wai mah adab, wai mah peringatan. Coba seueur anu korban, pesantren hancur, masjid hancur, lain tempat maksiat. Kok kenapa banyak yang rusak? Iya, mesti godobna Allah. Turun, teu pandang dulu. Jadi musibah mah kayak damai. Juga ini datang cai dengan angin gempa, ya mah masih kiat mundur, main kuat bisa. Sikat terus. Santri seueur. Pun uang ketiga santri seueur. Pada tempat maksiat, kok kenapa? Mantap, ulah sok babi buta, ulah peribahasa paran aing, awak aing, dunia aing, imah aing, dangdut aing, tapi tetap geus datang musibah teu ka aing munggu. Salaya wah. Ulah melotot. Laras teu? Jangan babi buta. Laras teu? Imah aing, dunia aing, dangdut no aing, dunia no aing, mabok aing, iya. Silakan kumaha aing, tapi datang musibah teu ka aing munggu ka salaya. Salaya. Betul. Mudah-mudahan ya orang berkanan sih nolak dari agama. Ya Robbal. Pas contohnya orang kali heureuy di masjid, heureuy budak kan heureuy, pukul pusing di sepor kamu. Gua make nyebor, sia heureuy we gandeng ke salat. Pan abi mah henteu, sia ngaji dog wae. Mun jang geureun salah, kieu ka. Mun teh ya. Mun tolot teh urang nuntun mandat ka budak. Mun teu bade ge kasebor. Pan uing mah henteu, sia ngaji dog wae nu nyaho atuh. Nah iya nu terang karena hukum selalu diam tegara ke sekat.